Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Ki Kampak ya yang punya MKC TV ya. Ki Kampak akan stand up komedi yang berjudul Dedeh Kabudak. Nah, di dia Ki Kampak buka pengalaman masih tetangga nama teh Alsim ya. Namanya Alsim ya. Nah, di dia usababah heula nu arana Ki Alsim eta teh osok kuling ulet bata nya, kuling ulet bata ti isuk nepi ka sore, ti isuk nepi ka sore nya, kuling ulet bata, kuling ngemplok bata di kampung ya. Nah, kangen men kabudak ke kabudak nu pangleutikna arana teh Dadi ya budakna teh. Tah, saking ku kangenna di kajauhan teh ningali budak teh geus sono teu nya ningali budak di kajauhan teh. Da budak hiji-hijina atuh keur mapangawakanna gede nya Alsim eta teh. Hidung menikot gagah we serem. Tapi geus kolot kitu nya. Eta mah begitu ningali budak di kajauhan teh kabeneran budak teh can sare. Ngagerung teh dengan babi leumpangna teh ngagegag bari ngomong teh endang entan bobo endang entan bobo di kejauhan di babi leumpang teh endang entan bobo eta mana pikasirieun bener kot saking ku kangenna rindu mun ka budak langsung digabrug eta budak. Mantap pelajaran bagaimanapun ya istilahnya kalau rindu sama anak mah ya tempo heula lah, jangan sampai nepikeun ka kos kitu di kajauhan geus poho ka era endang entan bobo endang entan bobo gitu nya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itunya hanya sekelumit stand up komedi dari Ki Kampak. Kalaupun ada kesamaan dari nama apapun mohon dimaafkan, ini hanya lawakan tunggal ya. Terima kasih.